Jual di kue ke si RT. Lumayan. Barang baru. Nah, siapa mau manuk ka dia? Barang baru. Dijual itu duit. Dah. Kamari ge katipu ay. Siapa manuk di mana ya ta? Nah, ada apalnya. Muka yang ngoleksi manuk. Aduh, babaturan teh kacau. Saya udah duluan kokon gitu nguput manuk. Buktina iya, Bro. Tuh, tinggalin. Bisa sora naon eta manuk deui lah. Tilu rupa, bisa sora soang, sora emprit, bisa sora tikukur. Sora muning bisa ento. Anjing, kapan manuk ya malin muning. Minta kopi heula nya. Datang mawah henteu. Butuh duit. Dijual. Lah, nungus-nungus mah kamari gini po bae ka aing. Aing mah hang ketipu wae mah lah. Bongan lah nari wae ka aing sok ngewek kabeh gena untungna mah. Moal ayeuna mah menjanjikan mah. Ieu mah ngukut kuing ti leutik ti keur megarna mula meunang ala ieu teh. Jeung si Doyok. Tugan teh menang iya aing mah. Si aing si kos kamari aing mah. Moal atuh ayeuna mah. Kapan tuh geus pugu digebrak ge nya. Tuh, manuk asli. Lain batu-batuan ieu mah. Yap lah, butuh duit. Aing ge ka dieu lempang bi euy. Sing karunya ka aing. Yo, jawab paket datang aing teh euy duh. Tulungan. Ya, Penting pisan di paket lah. Naon paket? Paket naon nih sia teh? saya teh maket parab hayam, layar karunya hayam saminggu teka parab ku layar. Yo, cek ajengan ge ku saling tolong menolong. RT ge bakal kawa dosa datang nolongan aing da mau boga kuputan teh kudu diparab bisi dosa. Nya deh. Aku memohon kepadamu. Aing ge nyaho ngajual ieu. Nya aing teh teh. Sabaraha tuh kudu eta teh. Besok lah jual dedet lah. Aing bisi sebarna mah heuh ari si aing geus ngadenge keterangan seperti kitu eta kukutan teh kudu diparaban aing bisa kabawa ieu teh. Kamari genan aing. Oh, 100 tuh sia. Euna yang sabarahakeun bae mah hitung-hitung nulungan heuh lah ari si. Sok bae. Baiklah 150 we. 150. Nah, kamari 100 ayeuna 50 deui berarti. Saya buka hutang. Aing. Nah. Besok lah baiklah jajakeun lah. Juk sabaraha ada 20 ge jejeg eta teh. Baiklah 100 we. Dijeg 100. Manuk teh alus di ieu aing asa teu percaya manuk teh. Asa teu nyada-nyada teh tadi oge manuk teh. Aneh aing mah. Tuh, sada. Duwir sia nu sada eta mah. Sok lah duitan lah, sayana buat jejeg. Lah sok aing mah hitung nulungan si aing. Ka bawa aing. Sukan. Kan RT boga hutang 50 ke heula. Hutang heula 50 kurang teh. Hutang. Lain aing puguh manuk halus teh keun masalah hutang mah lah keun mah sok. Halus ya. Parapna naon ieu teh? Parapna naon ieu teh? Tongeret. Tongeret. Kalau bukan agak angin tongeret teh. Simut tawa. Oh simut benernya. Jauh bukan jauh. Itu nu kieu mah. Masih muncul ulahnya bebe carunya. Kita nyalurnya. Ini mangkat. Pokoknya ajaran di poela. Sing kejadian. Murah budok aing. Tuh, kok jangan ngambil manuk ini kemudian pihan ya. Ini manuk aing kemana ya manuk ya? Bawa-bawa ini mau gitu. Ini mun kapangi ku aing disiksa dan mau kena. Cuma kudu benang ieu mau kena ya.
Parah ya. Ini manuk aing can kapangi kene. Kela. Itu si RT boga manuk tim mana itu tuh? Ya, naon ya? Kela teh. Eta manuk tim mana? Manuk tim mana eta? Mau di mana teh? Si Pian. Kela ya. Sipian mana ya? Sipian mana? Dan itu tuh orang kirim teh aku nih. Oh dagoan di dinya tuh orang kayaknya nya. Oh, iya. Aku ngapain ya? Kela teh di mana itu pukuna manuk teh? Di si Pian, cikene aing meuli. Cikene pisan. Cikene pisan kakara ini jelema na gedanan. Dan orang gitu teh leungit nih teh ya. Sarua di kieu ya. Ah, Kade bisi nu itu nu urang. da manuk terea atuh ah. Ah, kela cing tempuan heula ah ieu bisi nu urang ieu. Manukna ah nu urang ieu mah teh tapletna ge nanaya bodasan di dieu ya manukna. Mana? Iya dah ah. Eta teh nu urang eta teh waduh di dieu manuk itu teh. Nah dijirian kurang ditek-tekan ta buluna eta. Eta teh ta. Eta hanapna teh kurang ditek-tekan buntutna yang ciri hanya ieu manuk urang. Naon ditekan kukuna maksudna? Dia budak sekolah pisan. Buntutna Poe teh. Senin ditek-tek kukuna nya. Dah. Kan dicirian meh teu leungit tadi nama. Ah yakin urang teh ieu mah teh. Ah dibawa kurang ieu mah. Aing urusana Urusan kumaha ya teh nya? mana jeung pipian da menang meuli ya teh. Bisa kitu teh. Da urang ieu kalongitan ieu. Geus bener ieu mah urang. Ah urusanna jeung si pian eta mah mana jeung si pian nya. Sok we lah uruskeun eta mah. Da urang kalongitan ieu. Itu jadi kieu caritana aing buka hutang. Manuk eueuh. Geus katipu di wae aing. Kamari cenah ieu ikan hias boga cana. Setan katipu aing. Sakeun ku aing si pian. Nipu aing wae. Aing ketipuna ku obrolanana bet asana teh geus katilu kalina kikieuan teh. Rasakeun ku aing mun panggih madana. Nanti dibawa ke kantor polisi gitu ku aing. Halo, kumaha teh aman? Tadi siap ku aing.